Assalamualaikum Sampurasun Baraya Wilujeng tepang deui di channel Warta Sunda. Ayeuna urang bakal ngabahas kampung adat Dukuh suasana zaman baheula anu raoseun. Tapi sateu acan dilajeng ulah hilap dipencet tombol subscribe-na sareng hurungkeun notifikasi loncengna oge supados pamiwarta Sunda upload video anu panganyarna baraya nu pangpayuna terang. Kampung Dukuh mangrupikeun salah sahiji kampung adat di Kota Garut tepatna di Desa Cijambe, Kacamatan Cikelet. Kampung Dukuh diadepkeun ku ulama anu namina Syekh Abdul Jalil. Landasan budaya ieu mangaruhan kana wangunan fisik sareng adat istiadat masyarakat Kampung Dukuh. Anjeunna saurang ulama anu dipenta ku Bupati Sumedang pikeun janten pamimpin agama di Kasultanan Sumedang dina abad ka-17. Dina waktos eta Bupati Sumedang nyaeta Rangga Gempol II sareng pengangkatan Syekh Abdul Jalil menang saranti Raja Mataram. Nalika dipenta pikeun janten pamimpin agama di Sumedang, Syekh Abdul Jalil menta dua syarat anu pangpayuna henteu ngalanggar hukum syariah hukum agama sapertos pembunuhan, zinah, ngarampok jeung sajabana anu kadua nyaeta bupati pamimpin sareng rakyatna kedah ngahiji. Upami dua kaayaan ieu dilanggar anjeunna bakal mundur tina jabatan pimpinan agama. 12 tahun saatosna aya pembunuhan utusan Karajaan Banten. Pembunuhan dititah ku Rangga Gempol II kusabab Rangga Gempol nolak tunduk kana Karajaan Banten sanes ka Mataram. Dina waktos kajadian eta Syekh Abdul Jalil aya di Mekah. Saatos ngadangu beja ti wakilna anjeunna ngarasa sedih kusabab parantos ngalanggar hukum syariah. Maka anjeunna angkat ti Sumedang sareng cicing di Batuwangi salami 3,5 tahun. Teras anjeunna ngalanjutkeun perjalanan ka kidul sareng cicing di daerah anu disebat Tonjong salami 1,5 tahun. Di unggal tempat anu didatangana Syekh Abdul Jalil sok ngadoa ka Allah pikeun mendakan tempat anu cocok pikeun cicing sareng ngajarkeun ilmuna ageman kalayan tentrem. Nalika tafakur anjeunna ningali cahaya anu ukuranna sagede tangkal palem. Cahaya eta ngalih ka hiji tempat dituturkeun ku Syekh Abdul Jalil sareng cahaya eta ngaleungit antara walungan Cimangke sareng Cipasarangan. Tetelayan tempat eta parantos ngagaduhan padumuknya eta pakebon sareng ni kebon jalma anu jaga huma atanapi sawah namina Aki sareng Nini Chandra Diwangsa. Saatos sumpingna Syekh Abdul Jalil tempat eta dipasrahkeun ka anjeunna ku Aki sareng Nini Chandra teras aranjeunna angkat ka bumi. Saatos pupusna Aki sareng Nini Chandra, Syekh Abdul Jalil netep di daerah eta sareng nyebarkeun agama sahingga ngawangun kampung tradisi Dukuh sareng masih jumeneng dugi ayeuna. Dina sajarahna masyarakat adat Dukuh ngagaduhan hak adat atanapi daerah adat anu ngagaduhan batesan ieu dibelah kalerna diwatesan ku Gunung Ragas haur duni istilah pikeun komunitas lokal di belah kidul ieu diwatesan ku Laut Kidul belah kulon dibatesan ku Walungan Cimangke sareng belah wetanna wawatesan sareng Walungan Cipasarangan. Wates ieu teras secara administratif dijantenkeun Wates Desa Cijambe, di mana kira-kira tahun 1884 Wates daerah dusun adat secara administratif dibagi jadi dua desa nyaeta Desa Karangsari jeung Desa Cijambe. Kaayaan ieu tetep nepi ka ayeuna. Daerah ulayat Desa Dukuh mangrupikeun sumber kabengharan pikeun masyarakat adat Dukuh sabab di jerona aya sumber daya alam anu tiasa dimangpaatkeun pikeun kahirupan karaharjaan sareng kamakmuran masyarakat adat. Mata pencaharian utama masyarakat Dukuh nyaeta tani. Model tatanen anu biasa dianggo nyaeta lahan beseuh sawah sareng lahan garing uma atanapi kebon. Komunitas Dukuh dina tani di lahan beseuh sawah biasana ngagunakeun lahan anu aya di sisi walungan sareng lahan anu tiasa dianggo pikeun metode tani ieu alit. Sedengkeun pikeun tani di lahan garing lumayan lega. Sabab biasana masyarakat adat dusun bakal mutus leuweung pikeun dijantenkeun lahan pikeun tani. Kusabab lahan ieu cukup lega, janten masyarakat biasana ngalatani di bumi garing sapertos ngahumah tani. Salaku tambahan, masyarakat kampung adat Dukuh sering ngagunakeun leuweung sakurilingna pikeun ngumponan kabutuhan sadi dinten. Biasana dipake pikeun nyandak suluh sareng nyandak bahan kanggo ngadamel bumi. Ieu biasana dilakukeun ku masyarakat Dukuh sateu acan asupna perhutani, di mana saatos asupna perhutani ka daerah adat Dukuh masyarakat teu ngagaduhan akses kana hak ulayatna. Leuweung padet di belah kidul Garut parantos nguatkeun akses kana modernisasi di kampung ieu. Seseueurna warga Desa Dukuh nyiptakeun kahirupan salaku patani di kebon sareng sawah. Imah-imahna didamel tina kai sareng hateu eurih. Jauh tina modern bahkan kampung Dukuh teu aya anu nganggo alat elektronik. Nalika wengi, lampu tradisional atanapi lampu anu ngandelkeun seuneu sareng minyak tanah dianggo. Kitu oge pikeun masak anu ayeuna kalayan modernisasi kompor gas warga kampung Dukuh tetep ngandelkeun suluh. Hirup sasarengan sareng leuweung mangrupikeun visi kampung Dukuh Garut. Eta leuweung sanes warisan tapi titipan pikeun sumber kahirupan urang. Visi eta diukir dina marmer salaku cara salamet jauh tina modernisasi.
Sahentena aya 42 imah sareng hiji masjid salaku pusat ibadah di Kampung Dukuh kabagi 172 urang pikeun Dukuh dalam sareng 70 kulawarga di daerah Dukuh luar. Kampung Dukuh sorangan baheulana disebut padukuhan, anu ngagaduhan hartos anu sami sareng padepokan sareng tempat di mana jalma-jalma tiasa hirup sareng langkung caket ka anu maha kawasa. Baheula kahuruan sering kajadian di Kampung Dukuh. Salah sahijina di tahun 2010 anu ngancurkeun 40 imah adatna. Bahkan literasi sajarah desa Dukuh kalayan Arab gundul dina basa Sundana oge musnah. Ayeuna ciri Kampung Dukuh parantos didamel deui ku bantosan pamarentah Provinsi Jawa Barat. Pikeun jasa sareng kasuksesan Syekh Abdul Jalil dina nyebarkeun simbol-simbol agama Islam Kampung Dukuh masih tetep hirup dugi ka ayeuna. Unggal dinten Sabtu warga sok ziarah ka makam Syekh Abdul Jalil. Urang luar oge kenging ziarah kalayan nuturkeun aturan adat anu berlaku di desa Dukuh.